yajibu wajib ala kulli muslimin kasakabeh jalma muslim mukalafin anu tos mukalaf baleg gaduh akal kitu mukalaf ini muslimna mah atos kantun baleg sareng gaduh akal naon ala yadhula yen ulah wa kalebat ieu kulu muslim yen ulah wa kalebat ieu kulu muslim fi syai'in kana hiji perkara hatta ya'lama sehingga terang heula ieu kulu muslim ma kana ilmuna ahala anu tos ngahalalkeun kana ma atau ahala anu tos ngahalalkeun saha Allah Gusti Allah ta'ala halna luhur Gusti Allah minhu kana emak wama sareng kana ilmu haroma anu tos ngaharamkeun Gusti Allah kana emak anu geus ngaharamkeun Gusti Allah kana emak li anallaha karena sanyana Gusti Allah subhanahu nyucikeun abdi kalawan nyucikeun temenan ka Allah eta ta'abadna miwarang ibadah Allah ka abdi sadaya bi asya'a barisan ku pirang-pirang perkara pala buddha maka teu meunang teh eta maujud min muraati ma tina ngajagana perkara ta'abadna anu midamel ibadah abdi sadaya bihi kumma waqad ahala sareng teman-teman paratos ngahalalkeun Gusti Allah al-bai'a kana jual beli wa harama sareng paratos ngaharamkeun Gusti Allah ariba kana riba wa qad qayyada jeung teman-teman parantos ngayidan atawa ngabeungkeut atawa nalian saha asar'u Kangjeng Nabi atau saha asar'u teh anu kagungan sara Gusti Allah nya saha asar'u Gusti Allah gitu hadal bai'a kana ieu jual beli bi alati tarifi ku parabot takrib ku parabot nganyahokeun bikuyudin kana pirang-pirang kayid wasurutin sareng pirang-pirang syarat wa arkanin sareng pirang-pirang rukun labuda anu teu meunang teh eta maujud min muraatiha tina ngajagana anu kabeh panjang lagi narasi nu kamari kamari ki musonib nguningakeun perkawis haji terus beres pasal haji moal diulas deui nya bisi panjang teuing tah bade teras weh ayeuna nguningakeun perkawis pasal anu ieu pasal teh dieusi ku pepeling barudaknya
ti para ulama. Aya ulama teh kepanjangan ti guruna ti guruna terus ti Kangjeng Nabi ti Allah Ta'ala kadituna. Kanggo urang gitu, kanggo urang. Naon eusi pepelingna? Eusi pepelingna teh diuningakeun ku ulama di dieu wajib ka sakabeh jamaah Islam. Berarti ka sakabeh mah tidak ada terkecualinya. Kasadayana we. Deuk isi deuk pameget masuk di dieu. Itu nu penting Islam heula, Islam. Kadua mukalaf. Islamna teh baleg sareng gaduh akal. Islam baleg gaduh akal. Naon tah anu diwajibkeun ka jami Islam anu baleg sareng gaduh akal teh? Ulah kumawantun lebat gitu. Kana naon bae anu berhubungan sinareng usaha itu ieu mah atanapi bisnis atawa kasab gitunya. Lamun urang kitu teu acan uninga kana ilmu anu berhubungan jeung eta usahana khususna gitu. Halal sareng haramna itu halal sareng haramna. Naon sababna kada uninga? Kana urusan halal jeung haramna. Kusabab gitu Allah Ta'ala kajami Islam bale gaduh akal mah gitu. Atau waleh-waleh miwarang ibadah kunaon rupi perkara gitu. Tiasa dianggo ibadah termasuk kasab gitu, termasuk usaha. Tiasa dianggo ibadah. Matak dicalan kuota cing balik tah ame jadi ganjarannya niatan. Sejak ibadah, sejak usaha. Tapi betara di pasian jajan ku bapa cenah gitu. Bade sejak kasabe. Gitu. Hasilna batina ceng celengankeun modalna kumpulkeun. Meser deui gitu. Niatan. Gitu. Bade tani niatan sejak kasab. Bade cagaleun niatan kasab. Gitu. Ku niat kasab kadituna kasab eta diniatan kanggo ibadah gitu. Kanggo ibadah. Taku sabab icagaluh bisnis atau naon bae rupina anu dianggo kasab salajengna diniatan ibadah mangka tidak boleh tidak kitu kedah ngajaga